Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum danggu sadayana orang masih kena tiasa patapang danggu deui tiasa sesarangan deui sok salasung di Cumantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari cicirna sadrah karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-27na. Mudah-mudahan koena ieu cara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sukulakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta ngeta memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supados teu nyangkolong tingkana waktos mangga urang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun wilujeng manco tina hapena sewang-sewangan. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana, jaki anu melengup ningali sapira anu ceurik lantaran inget karena surat anu dibikeun ka manehanana kahuda ngerasa sedih na ke sapira. Sapira anu sabenerna tu bisa ninggalkeun jaki, tapi kumaha jaki anu ayeuna memang boga pamajikan pitriat manehna teu bisa sanajan ngadeuketan ka jaki ge kur hayang nempok we teu bisa leuwih ti kitu keur sapira. Jaki hiji lalaki anu geus keluarga manehna ge embung ngaruksak rumah tangga jaki sanajan nya jaki anu cikene nanyakeun ka manehanana bogoh henteu na jelas manehna teu bisa nyangkal yen manehna memang mika cinta teu mika bogoh ka jaki. Dari poin keur sapira sanajan deket jeung jaki tapi manehna embung ai kudu ngaruntagkeun rumah tangga mah. Ayeuna jaki anu masih kene jeung Pitria sanajan memang teu naon teu saimah. Jaki anu nyingkah lantaran hayang ningalikeun jarak jauh ka Pitria. Naha Pitria ayeuna robah atawa henteu tapi teh salama 3 bulan manehanana merhatikeun Pitria. Lewatan anak buahna Danu anu terus-terusan nguntit kat Pitria ka mana wae. Jelas jaki teu meunang. Naon teh teu boga eueuh beja Pitria dina kahadean. Eta anu ngajadikeun jaki wani nanya ka Sapira. Sapira anu ciramai panonna barang ningali besi surat anu ti heula-heula dibikeun. Saterusna eta surat diasupkeun kana tas manehanana. Teu dibikeun ka jaki. Pok Sapira harita neuteuk. Kang Jaki. Pami Sapira ningali kada ieu surat ka cida isina kanggo Sapira. Kunahan make cida isin sagala. Datang tos keur Sapira. Isin ka cida. Hiji istri anu ngarep-ngarep kawan kang heulang kang. Sapira, anjeun hiji wanoja anu memang bener-bener anu moal mungkin ku akang bisa dipopohokeun Sapira. Apunten akang. Akang dirupina mah satos beresna ieu ngabangun anu bakal engal-engal ka Bandung. Sapira ngadoakeun ka akang. Mudah-mudahan akang sareng Pitria sing rumah tangga anu beres rohes kang. Amin. Cek jaki harita ngaminkeun bari tungkul. Tina hate leutikna manehna muji. Sapira teh ngunag-ngunag manehanana. Nepikakeun geus ka Jakarta ge ngunag
datang di ke Bandung. Naon tujuan anu sebenarnya? Nepi kadinya Jaki encan masih kena encan kepikiran. Nah tujuan anak hayang deket jeung manehna. Nah tujuan aku hayang ningali manehna. Atau memang aya misi lain anu memang salama ieu dirahasiakeun ku Sapira. Jaki netep ka Sapira. Sapira. Salarasna Sapira ka Bandung teh aya naon? Sapira ka Bandung damel, Kang. Saurna Sapira ka Pungkur, saur Sapira kantos di pada dioper ka Lembang, mun ka Palembang. Kunaon akhirna tiasa ka Bandung? Margi. Henteu kunaon, Kang. Sapira tiga yang disumput sang ini dungkeun. Nah aya misi anu ku Sapira nuju duwi Pirari. Aya rencana anu sanes? Teu aya, Kang. Teu aya. Akang alim dibohongan ku Sapira. Mangga carioskeun ka Akang. Margi Akang ngarasa teu yakin pami Sapira ke Bandung nyiapkeun artos kanggo pindah ka Bandung kanggo tadina ka Palembang kur sakadar hoyong damel di Bandung unggul. Nah kacida pisan tenangna di Bandung atau napi kumaha? Sapira. Sapira, kunaon? Sapira neuteub seukeut ka Jaki. Jaki. Punten Sapira. Emang kunaon Sapira? Sapira ngadon seuring ngajeng. Jaki kerung, bingung naon anu kajadian jeung Sapira. Sapira, aya naon? Mangga carioskeun ka Akang. Jaki. Salarasna Sapira teh pada dijodohkeun, Kang. Dijodohkeun. Mohon, Kang. Dijodohkeun ka urang mana? Ka urang Palembang, Kang. Ke urang Palembang. Jaki harita neuteub seukeut. Tapi kunaon? Sapira nolak. Sapira malik neuteub. Kami kedah jujur. Sakira teh tiasa membohkeun Akang. Jaki ngarenga panjang. Barang hadenge kawas kitu. Sapira. Akang anu gaduh istri kapanan. Sakira sabar. Sapira sadar Akang anu gaduh istri. Tentang temal tiasa ngisi seri Sapira. Tapi Sapira alim kada dijodohkeun, Kang. Sapira. Kunaon atuh Sapira sanes milari jalmi anu dipika cinta ku Sapira. Akang yakin seueur jalmi anu mikaresep ka Sapira nepi ka bogoh anu niat hoyong nikah ka Sakira. Mohon, Kang. Tapi kunaon? Sapira. Tapi kunaon? Sapira akan tiasa
ngumpulkeun akang. Jaki nepi ka molohok. Aya wanoja anu nepi ka keun ngorbankeun dirina. Padahal nyaho Jaki teh boga pamajikan. Sapira teu nyangki Sapira kecil pisan dalam ka akang. Tapi teu ngemut Sapira. Nah memang nak Sapira kersa di dua ku akang. Sapira toyo ngaduksak akang. Wihos sadayana tanggal ku Sapira. Mending akang ayeuna mah perbaiki rumah tangga akang sareng Fitria Kang. Sapira anu ceurik harita ngajengkat ini lumpat di kamar Jaki. Sanggeus tepi ka kamarna brug kamarna ditutupkeun deui. Nu saterusna nangkuban dina kasur ceurik ngaguk. Manehna geus bingung kudu kumaha carana. Sebab jelas manehna teu bisa lamun kudu ninggalkeun Jaki bobogohan jeung nu lain. Geus sababaraha kali dicoba tapi bener. Cinta manehna ka Jaki teh bener-bener anu memang teu bisa disapelekeun. Sedengkeun Jaki anu ngahuleng. Maneh teu ngarti kana sikapna Sapira. Kunaon Sapira lain neangan lalaki nu lain. Ngaharepkeun ka dirina oge hanteu. Tapi manehanana bingung ku Sapira. Sebab Sapira anu teu bisa momohkeun manehanana. Tapi henteu daek anu lain. Tapi mung dikawin ibaratna di dua. Bingung keur Jaki kudu kumaha yang hareupanana ieu. Urusan rumah tangga manehanana oge can puguh. Ayeuna kudu mikiran Sapira, daek teu daek. Kudu jadi kapikiran ku manehanana. Aing kudu kumaha sebenarnya ieu. Kunaon aing jadi kieu ieu teh. Kunaon Sapira make ting teu daek neangan lalaki anu lain. Padahal jelas aing boga pamajikan. Sanajan aing ayeuna keur kaayaan kacau. Malah sabalikna Sapira anu kalah nitah aing balikan deui ka Fitria. Memperbaiki rumah tangga aing. Teu kaharti ku aing. Naon maksudna Sapira teh? Aya naon nu sabenerna jadi rahasia Sapira ka aing? Cek Jaki anu boga rasa yen Sapira teh bener-bener boga rahasia tapi memang teu diungkapkeun ka manehanana. Naon anu rahasia nu sabenerna? Waktu anu nyerelek ka sore. Jaki anu geus beberes pakeanana. Dina poe harita mutuskeun Jaki arek init ka Bandung. Anu tadina rek mawa Sapira init pikeun ningali lahan atanapi bangunan anu memang keur dibangunna. Jaki mutuskeun pikir ini teu bebeja ka Sapira oge. Ngan pela nulis surat we ka Sapira yen Jaki anu memang arek init ke Bandung. Sanggeus kitu Jaki anu mawa tasna langsung nuju ka ruangan Gunawan. Masuk. Panto dibuka ku Jaki. Ki, arek ka mana Ki? Sare ka Bandung. Arek ka Bandung. Nah, anu ngadadak ieu. Bukan sayang ke Bandung gitu. Cek Jaki harita.
Pala mitra kaum dangu sadayana. Gunawan anu netep seukeut. Diukur lagi. Naon sih sebenarnya ieu? Kunaon kamu bisa ngaradaki edit ke Bandung? Aya memang kudu direngsekeun ku saya ini di Bandung. Masalah Petria. Ya, masalah Petria. Gunawan hari itu langsung ngadengkelang nyarane. Ayeuna anu isi sebenarnya jeung Petria teh. Jaki hari teh kek dieu. Pokoknya mungkin karyawan lah. Bakal ngadengin kabarna. Yang saya mau bisa lila-lila. Saya kek di jemput teh. Bangna danu ka dieu. Tukung sirila harita kadenge anu ngelaksonan. Yang satu kitu Wan. Sarek ini teh lah. Nuhun pisannya saya yeuh geus di cicing di dieu. Alah tenang we tenang. Ira dinya rek di. Ya paling ngongke mihape proyek lah. Sering ngontrol kalinya. Siap. Antuk nama harita. Jaki ini cengus pamitan ke Gunawan. Sup kana mobil, blesur harita ini ninggalkeun eta pitempatan. Jaki anu inget wae ka Sapira. Sajroning di perjalanan Jaki harita netep HP anu memang aya foto Sapiraan. Sapira. Teteh. Anjeun datang ka ieu Bandung teh ngaburu. Hayang papanggihung ku jeung saya. Hayang papanggihung ku jeung akang. Teu nyangka cintana ka aing kacida bisa jerona. Ceuk Sapira ana teh ceuk Jaki harita sajroning di jalan. Waktu anu nyererek kepeuting. Sapira anu hudang terus mandi. Sapira dina poe harita teu ka mana-mana. Anu tadina reka ditu reka dieu, tapi Sapira malah kasarean cicing di kamar. Yesi anu kesel ka Sapira lantaran teu kaluar-luar digedor-gedor oge kamarna. SMA, SMS teu ngabalas. Si Sapira meureun sares juga mah kasarean. Aing percuma ka dieu teu naon-naon pisan. Cek Yesi hari tanu ngarasa kesel padahal manehna teh kakara ka tilu tempat. Hayang mah ka ditu, hayang mah ka dieu tapi teu tela. Babaturanana Sapira anu ngadon kasarean, jadi teu bisa ka mana-mana manehna. Sapira anu hudang cengkat harita nerima telepon. Nanti nyokot telepon anu ngagoleri na meja. Barang ningali harita Yesi sabaraha hiji panggilan. Aya WA oge ti Yesi. Ti Yesi anu nanyakeun gerah hudang cenah gitu. Yesi berhenti tadi nelponan ka aing. Sapira anu kakarak pisan bebersih. Harita diuk dina sisi ranjang neuteub seukeut ka hareup ngaliwatan kaca. Jaki. Kan Jaki kenaannya waktu disarek itu. Cek Sapira nu inget ka Jaki. Jung Sampira harita cengkat. Ngagoloyo nyamperkeun kana panto kolotrak brai panto muka. Uratret ka kenca ka katuhu. Yesi pantona nu nutup. Yesi anu memang dina waktu harita manehanana keur cicing bade nonton TV setengiran sorangan we lantaran resep ningali sinetron karesep manehanana. Sedengkeun Sapira anu muru ka kamar Jaki. Sapira ngetok-ketok kamar Jaki. Harita datang pelayan. Punten Bu, mi dari Pak Jaki. Sun. Pak Jaki ngawiatkeun ieu. Mana Pak Jaki ke mana? Anjeunna duka ka mana Bu? Namun ngawiatkeun ieu serat. Serat? Sapira harita kerung.
ret karena leungeun eta jalma. Nu saterusna eta surat di tempanan. Sepira netep karena eta surat. Celak cipanon hari tengah celak. Nu saterusna sepira dengan nuhunkeun acan ka eta pelayan. Pelayan oge ngarti. Ku tiba netep we. Ka sapira anu leumpang gegancangan asup di ka kamarna. Geus aya di kamar harita gek sapira diuk jeung siji ranjang nu saterusna muka eta surat. Barang-barai dibuka. Ketingali tulisan anu beres di Jaki sanajan Jaki kudu lulusan SMP. Assalamualaikum. Sepira. Tangtosna. Salira ayeuna nuju maos ieu serat. Akang parantos aya di kota Bandung. Hapunten akang teu wawartos tadi di dinya. Hapunten oge akang teu ngajak sapira weh ka kota Bandung. Akang ngajak angkat ke kota Bandung. Anu rencepan sapira. Akang nyuhunkeun dihapunten. Rupina mah akang parantos ngarahitan mana salira. Sakali deui akang nyuhunkeun dihapunten. Wassalam. Anu mika cinta ka anjeun. Jaki. Kang Jaki. Kang Jaki. Sapira. Harita cerik ngaguguk. Teuing kunaon ngarasa sepi, ngarasa tiis. Hatena ditinggalkeun ku Jaki. Diri ibarat ditinggalkeun ka mana we. Sapira anu memang geus kapatri hatena ku Jaki. Geus teu bisa walakaya kitu kieu. Geus beku cintana ka nu lain. Kur ngarepkeun Jaki saurang. Tapi sakira gen teu yakin yen Jaki bisa kawin jeung manehna. Kacaturkeun Jaki anu ayeuna keur di perjalanan. Sajroning di perjalanan Jaki ngabetem teu ngajak ngomong sawat kemek oge kanak buahna. Nu aya dina pikiran Jaki sapira anu ayeuna teuing keur naon. Sapira hapunten akang. Akang teu wartos ka anjeun. Punten Pak Jaki. Kumaha danu? Nah bade langsung ke bumi Bapak atau nepi ka mana heula? Langsung kaburu ka rumah we. Mangga Pak. Danu harita nyupiran. Ngebut mobil Jaki ini langsung ka imahna. Jaki di perjalanan nelpon ke Kampeng. Kampeng anu narima kecira pisan bungahna. Sebab yakin ayeuna dununganana aya naon teh geus di perjalanan nuju ka imahna. Nanyakeun itu jeung ieuna nanyakeun masalah Fitria oge. Anu salama ieu Fitrian teu pernah datang ka kape. Kur sakali-kalina kitu ge waktu nanyakeun ka Jaki. Sering anu sering datang ka kape mah ieu ti sapira we. Sering ngobrol oge jeung manehanana. Jaki oge ngabejakeun yen sapira papanggih di Lembang tengah aja sahotel aya di Lembang. Sanggeus telepon diputus. Jaki oge harita anu geus nepi ka imahna. Pantau gragiru dibukakeun gerbangna. Mobil harita diasupkeun ka jero. Cerut Jaki turun. Urat tereret tenteran selama 3 bulan leuwih manehanana teu nincak eta imah, tapi imah tetep bersih we. Sebab seban poe oge disapuan ku anak buahna. Jaki harita bus asup lantaran pantau geus dibukakeun. Bener-bener Jaki ayeuna jadi saurang bos. Jaki anu memang usahana moncer.
ditinggalkan ku Jaki 3 bulan usahana beki meluas beki nyebar kemana-mana saban poe ti isuk nepi ka peuting sajabana ayeuna mah baso teh nepi kakeun hampir 24 jam baso anu terus-terusan beki laku wae tabungan Jaki tiap poena terus nambahan anu disetorkeun duit kape ku kampeng anu saban poe kauntungan anak puluhan juta bahkan nepi ka ratusan juta jelas hiji kauntungan kerja Jaki nepi ka ayeuna nyeun cabang di Lembang anu memang can dibere ngaranna naon tapi geus hampir beres 85% geus beres eta bangunan teh. Sup Jaki asup ka imah karasa sepi na keranan eta imah teh. Jika nama aing kudu sagalana robah lamun aing terus-terusan cicing di ieu imah stres nu aya keur aing. Aing kudu nepungan mitoha aing ayeuna mah. Cek Jaki dina hatena anu boga pikiran ayeuna maneh narik nepungan mitohana nya tanpa hadi. Danu, mun Pak, bawa saya ke Batu Nunggal. Ke Batu Nunggal? Benar. Saya rek nepungan ke mitoha saya. Oh mohon mangga Pak. Jaki harita. Nitah anak buahna lantaran teuing kunaon nincak imahna teh asa panas teu betah pokona sama sakali. Blesur harita mobil ngablesur. Jaki anu make mobil mewahna harita ngablesur nuju ka Batu Nunggal. Tekung sirira di jalana. Jaki harita geus nepi deui ka imah Padanu. Orang ningali mobil anu mewah tur anyar pinanggih satpam harita neuteut. Bari mugakeun panto lantaran teu apa saha eta jalma nu mawa mobil. Mobil harita eureun di parkiran. Anu kabeneran Pak Hadi jeung Bu Hadi harita aya. Ah, saha nu mobil teh eureun teh? Duka atuh. Tekung sirira kadenge sorabel. Bi, Mohon juragan. itu di hareup aya bel. Coba buka saha. Ah juragan. Si Bibi langsung lompat ke hareup. Mulu kana panto. Lotrak braya di panto dibuka. Tingali hiji tangtungan anu gagah. Make kameja anu rapih na keranan. Celana katun. Sepatu anu herang. Dan Jaki. Mun Bi. Jaki harita anu mangut. Tetep dina kasopanan sanajan eta pembantu. Saha Bi? Dan Jaki. Jaki? Mohon. Saha? Jaki cenah Bu. Jaki. Harita Bu Hadi jeung Pak Hadi harita diri ka hareup. Alhamdulillah, Jaki ka mana wae? Cek Pak Hadi anu langsung harita ngagabruk ke Jaki. Jaki. Ah, kemana wae teh geuning? Aya Bu. Ayo ka jero. Pak Hadi anu mawa Jaki asup ka jero imah. Jaki nuturkeun. Nya kitu deui. Bu Hadi anu kaget ningali tangtungan Jaki anu kacida rapih tur kasetna dina waktu ayeuna. Jaki rurat-teret kakenca ka katuhu tapi teu katingali. Fitria aya di mana? Inung jeung bapana harita silih reret. Sabab nyaho Fitria eueuh di imah? Jaki, mohon Pak. Kumaha kabarna? Alhamdulillah sehat Pak. Kunaon geuningan? Disabrak harita bet ngaleungit. Saleresna. Abdi niskeun pikir pada Lembang.
Di Lembang. Sumun. Pak Hadi anu sok padahal mah boga anak buah. Pernah neangan Jaki kemana-mana tapi jelas teka nyahoan. Jaki aya di mana? Teu pernah nempok Jaki, teu pernah manggihan Jaki. Mantu kenapa Hadi oge geus sabaraha kali neangan teh teu manggihan Jaki. Kumaha kabarna Pak Pitria? Pitria Jaki kerung. Pitria nuju amang sambil rencangan anak. Oh, gitu. Jaki imut baur. Wah, direret kana jadi salaki na anu tunggu. Sabar Jaki. Pak Hadi hari tengah rengah panjang. Dina pikiran Pak Hadi teu meunang aya sumput salindung di antara manehanana jeung keluargana. Ieu kejadian tetap kudu dibejakeun ka Jaki supaya manehna teu disalahkeun. Lantaran Pitria anu ayeuna memang keur ulin teuing ka mana jeung babaturan-babaturanana. Jaki teh Pitria teh di bumi, Pak. Mohon, saurna nuju ka mana? Salarasna Pitria ayeuna nuju di luar kota, Pak. Di luar kota? Sumuhun. Terang ti saha? Apa uninga ka dieu? Harita Jaki ningalikeun hiji foto. Anu mana eta foto teh mangrupakeun hiji lalaki. Anton? Namina Anton, Pak. Terang ti saha? Abdi gaduh anak buah, Pak. Anu nyebar di mana-mana. Anu tangtos tiasa terang. Di mana ayeuna Pitria ayana? Kunaon abdi ayeuna ngintip Pitria, margi Pitria masih kana jadi istri abdi. Upami na Pitria aya kitu kieuna tangtos abdi ayeuna bakal tanggawalarna masih. Sanos abdi teh aya di sagedengeunana. Tapi teh apa? Salami 3 bulan Pitria ayeuna teh aya di bumi kan? Jaki entos. Abdi parantos terang sadayana, Pak. Abdi dongkapna ka dieu. Salarasna atos terang Jaki, Pitria aya di mana? Pitria aya nuju aya di Bogor. Pitria sareng rerencangan anak ayeuna aya di salah sahiji hotel, Pak. Hotel? Sumuhun. Namung terang naon anu dilakukan di hotel. Astagfirullahaladzim. Pak, bener-bener si Pitria, ya Allah, Pak. Anton. Pak. Rupina, segala rupina tos jelas. Kunaon abdi, salarasna abdi teh hayang papisah sareng Pitria, Pak. Tapi ningali kenyataan seperti kieu.
Jelas. Panginten segala permintaan Pitria ka abdi bakal dikabulkan ku abdi. Jaki, Pak, Bu, hapunten. Saterina abdi teu ngabulkeun teh kunaon. Sugan jeung sugan Pitria babalik pikir. Ngajak abdi ninggalkeun Pitria. Tapi sanajan abdi ninggalkeun tapi tetep primanto. Kumaha pergerakan anak Pitria? Nah lebih bagus atau lebih hancur? Tapi tatela sama sekali Pitria teu nunjukeun rasa kaduhungna, rasa hanyeuluna, malah meuweuh. Abdi ngartos Pitria tangtos kasepian. Margi ditinggalkeun ku abdi. Abdi rumaos lepat. Tapi saurang istri kedahna tos ngalakukeun kasalahan ulah ngalakukeun kasalahan anu kaduana. Tapi kenyataanna ayeuna Pitria nuju aya di hotel. Sanaos-naon anu dilakukeun sararea teh aya terangkan sadayana oge. Dan anu jelas di antarana aya hiji pamegat anu namanya Anton. Pahadi nepi ka geuneuk beureum beungeutna. Anton mangrupakeun salah sahiji pagawe di kantor. Anton anu memang hiji pemuda anu kawilang gagah, kawilang kasep. Anu pernah deket jeung Pitria sanajan lain kabogoh. Tapi di antara Anton jeung Pitria anu memang geus sering ngobrol, sering itu, sering ieu na. Ya bisa wae Pitria kairut ku Anton. Lantaran posisi Anton di kantor di perusahaan Pak Hadi teh jelas posisi anu strategis. Kurang ajar. Jangan gitu Pak. Abdi ka dieu ngahaja pada masihan wara yen Pitri ayeuna nuju aya di Bogor. Ayeuna mah teu langkung Bapak. Zaki kumaha tuh urang di carioskeun deui engke margi Pitri ayeuna nuju teu aya kapanan. Sumangga pada iraha bae. Abdi ayeuna tos aya di Bandung, Pak. Abdi ayeuna tos aya cindak di bumi tapi sanes di bumi nu di payun. Cek Jaki anu memang manehanana geus karencanakeun rek neangan di imah. Kajian leutik cek pripikirna Jaki. Nu penting manehna bisa nyaman hirupna, percuma imah mewah oge lamun diasupan karasa panas jeung nyaman ingat kana masa laluna. Mantukna Jaki oge harita ini ninggalkeun eta imah. Bu Hadi jeung Pak Hadi ngaharulang. Ya Allah, aku naon si Pitria teh Pak. Kurang ajar si Pitria. Bener-bener geus nyerakeun si Pitria. Lain kadua sadar geus kapangih belangna, ayeuna kalah ka nyieun kaonaran deui. Kurang ajar. Pak Hadi harita langsung nelpon ke Pitria tapi tetap diangkat. Telepon nyaetana kaubaturan Pitria tetap diangkat deh kene. HP tersik dibebeutkeun ku Pak Hadi. Kurang ajar. Bener-bener ieu budak geus kudu diwarah ieu. Pitria ya Allah. Sedengkeun Pitria harita nu keur ngararobrol ngariung jeung babaturanna sakabehanana. Babaturanna anu nyayagikeun seperti biasa we minum-minuman. Sedengkeun Anton anu boga niat goreng ka Pitria. Jelas Anton anu terus-terusan ngadempet ka Pitria. Dibarengan ku babaturan-baturan anu lainna oge. Sapasang ewang. Anton anu ngaluarkeun bubuk anu warna bodas. Kana gelasna Pitria ngajedaikeun. Pitria selebor.
Fitria ngerasa gerah awakna anu panas ujug-ujug segala rupana. Tapi kakeun babaturanana Fitria harita nyarankeun supaya nyarekeun Fitria ngamankeun Fitria lantaran ningali karunya kerana. Ton, amankeun atuh Fitria ieu karunya pang ikeun heula ye. Pamangkukeun ke kamar geura. Nya. Cek Anton harita bunga. Kerageyeng Fitria harita pangku ka kamar. Fitria anu geus teu inget di bumi alam. Pikiran anak anu ngalayang. Inget ka Jaki dina impian anak itu jeung ieuna segala rupa. Jalma anu aya di hareupeunana dianggap na Jaki we ku Fitria. Anton anu digalentoran jeung sajabana. Geus puguh ari Anton mangamanfaatkeun itu segala rupana. Ngantukna kejadian itulah ieulah. Antara Fitria jeung Anton di hiji kamar anu memang Fitria sorangan teu ngarti. Fitria isuk-isuk anu disimut manibunina kerana. Ningali gigireunana aya Anton harita ngorejat. Anton, kamu kenal dia? Fitria, kunaon anjeun make jeung nanya saya kenal di dieu? Nyetang tulah. Fitria harita mukakeun simut. Berang bre. Awakna anu polos. Anton, naon dilakukeun Ton? Fitria, salaku jalma nu dewasa geus tangtuna ngalakukeun hal-hal anu memang dewasa. Kurang ajar. Tak. 2 kali tamparan harita dengan Fitria anu nampar harita ka Anton. Jelas Anton keur tiba ngusap pipina beri seuri. Anton cengat nu saterusna make pakaian deui. Fitria anu ceurik ngaguguk harita teu seuing ngacerit lantaran kesel ka Anton. Dirina geus disasampah ku Anton. Selama ieu ku dirina ngajaga tapi teteh bedah oge. Akibat kalakuan manehanana anu sering gaul jadi gampang ku batur diracun, gampang ku batur diperdaya. Anton kurang ajar. Fitria, tenang. Anton tanggung jawab. Cek Anton harita menit tenang kerana. Beri ngusapan karena tak-tak Fitria. Para mitra kaum dangu sadayana. Fitria anu ancur hatena harita. Pikiranana kolang kabut. Dirina teu nyangka geus dikotoran ku babaturanana nyaetana Anton. Da salama ieu kumanehna dipercaya. Memang sering manehna babarengan jeung Anton tapi kakara dina harita. Anton ngalakukeun hal-hal anu memang kumanehna dijaga. Ayeuna manehna geus ngarasakeun. Bari jeung manehna sorangan teu apal, wayah kumaha jeung iraha Anton ngalakukeunana. Nyaho-nyaho Anton anu geus aya di gigireunana, bari jeung dirina anu polos awakna disumutan.
Pitria tesirik na cerit tina hatena. Ngerasa kaduhung tur hanyelu. Ya guru kumaha. Pitria anu terus cerik. Anton anu ningali Pitria cerik kawas kitu. Ngadegeutan. Pitria. Tenang. Ulah sieun. Akang tanggung jawab. Cek Anton harita bari ngusapan kana tak-takna Pitria. Anton, tanggung jawab, kurang ajar. Anton cicing. Sabab nyaho Pitria lamun geus ngamuk mah bisa direpeh. Dina hate Anton kudu baseuri we. Lantaran geus meunang kasugumaan jeung Pitria tadi peuting. Wanoja anu geulis rancunit pamajikanana Jaki. Dina waktu peuting Pitria anu dibere racun mental tur gerah awakna. Tenget dina naon anu dina pikiranana Pitria iwal ti Jaki we. Antukna Pitria geus sada. Manehna memang loba ngajalankeun kasalahan kanu jadi salakina. Anu antukna dinodai ku batur. Anu wani lunta ti imahna tanpa salaki. Geus hianat kanu jadi salakina. Ayeuna kabuktian deui. Manehna anu digagahan ku batur. Dina bari jeung teu inget manehna. Jelas. Nyeri na hate Pitria geus teu kakocap dina waktu harita hanyelu anu luar biasa. Anu manehna boga pikiran kudu kumaha ayeuna anu geus linglung. Rek kitu salah kieu lain. Iwal ti hiji-hijina cara. Manehna kudu terus-terusan ngadeuketan ka Jaki. Pikiran Pitria rek ampun ka Jaki. Sanajan kumaha oge Jaki memang salakina. Itu nu aya dina pikiran Pitria. Pitria ayeuna memang geus sadar. Sanggeus dinodai ku hiji lalaki nu ngaran Anton. Dan batin Pitria manehna memang aku salah. Manehna bebas tinggalna. Waktu anu terus nyerelek ka beurang. Pitria anu geus teu loba omong, babaturan-babaturan anak oge harita anu ngararobrol. Geus teu loba ditemelan ku Pitria. Babaturan oge teu ngabetem we. Jiga anu ngarti naon anu dilakukeun ku Pitria jeung Anton. Lantukna sararea harita mulang ka Bandung. Anton anu katinggal di negara naon teh Marahmai. Lantaran Anton geus hasil nyarean Pitria. Sedangkan Pitria sebalikna anu alim. Pikiranna anu kacau. Sabab ngarasa hatena hanyelu nakeranan. Dirina anu teu nyaho tapi ujug-ujug awakna anu memang geus dinodaan ku batur. Pitria diantirkeun ka Batu Nunggal ka baturanana. Pitria leumpang ngalenghoy asup ka jero imah. Kasampak Pahadi. Barang datang Pitria kan gampleng. Pitria Pitria digampleng ku Pahadi. Entos, Pak. Kurang ajar sia Pitria. Ngerakeun jadi kolot. Kurang ajar, gampleng deui atuh. Pitria harita teu ngalawan teu ngomong. Henteu kawas biasana. Geus, Pak, entos. Pitria harita ditangkep kudu jadi indungna. Kurang ajar. Dipodaran sakalian budak kawas kieu mah. Ngerakeun sia kaing. Diuk. Pitria anu tungkul harita geek diuk. Pitria. Di mana ieu teh? Pitria teu nemalan. Jawab Pitria. Di mana? Di Bogor, Pak. Kurang ajar sia. Dengekeun kumaha Pitria. Kalakuan maneh geus dikanyahokeun ku Jaki. Jaki. Pitria henteu langsung nyengkat. Pitria aku gak menghungku ke Bogor, Pak. Bohong. Ayo Pak Isa.
Saya HP Pak Hadi hari tadi alungkeun. Barangret katingali. Eta foto teh Fitri anu keur ditatangkep ku Anton. Pulingkak bulu punuk Fitri hari temu lingkak. Beungeutna asa panas. Buk-bukna sejadi. Kurang ajar si Anton kurang ajar. Dengekeun Fitri. Jaki anu geus ngawaskeun salama Jaki di luar kota. Kabeh kalakuan maneh dikanyahokeun ku Jaki. Rek ngelak naon? Rek ngelak naon? Fitria harita pru nyuuh kana sukuna nu jadi bapana. Punten Fitria. Fitria. Arek kumaha hirup teh? Mama geus pamatahan ka hidup. Tapi kunaon? Ayeuna hidup jeung lalaki ka Bogor geus dikanyahokeun ku salaki hidup. Jaki teh lain nyingkahar. Tapi nungguan hidup sadar. Fitria nyuuh dina dampal sukuna jadi indung jeung bapa. Benar-benar atena hancur harita. Kudu kumaha nyalametkeun dirina manehna ka jeung Jaki. Sabab kalakuan manehna geus dikanyahokeun ku Jaki. Iwati pasrah kana kaayaan keur Fitria. Fitria anu bakal nolak katakan manehna ti heula anu geus memang nyarankeun tur menta ka Jaki cerai, ngagugat cerai ka Jaki. Lamun teremah ku Jaki ayeuna arek diceraikeun tak nu manehna bakal nolak. Jaki ayeuna lain Jaki nu baheula. Jaki ayeuna Jaki anu beunghar loba duit, pinter di segala rupana, ahli dina bidang bisnis. Buktina ukur tina baso Jaki jadi melejit. Ngalewihan perusahaan anu gede. Tempat basona anu kajojo. Anu nepi kemana-mana. Jaki ra baso. Anu ayeuna kasohor kemana-mana. Keluar kota kemana-mana. Lamun ka Bandung teu nyimpang ka Jaki ra baso. Mantakan heueuh. Kata mah deui ayeuna Jaki anu keur ngabangun tempat di luar kota nyatana di Lembang. Hiji tempat anu strategis anu dihijikeun. Cafe and resto oge hotel. Jelas. Harta bana Jaki ayeuna geus teu bisa diukur. Gara-gara Jaki anu memang moncer dina usaha basona. Kabayang harga baso 25 samangkok. Kali sapoe 1000 urang oge geus jelas. Nu matak saban poe Jaki ngantongan duit puluhan juta, ratusan juta keuntunganana. Geus teu aneh. Encan deui sok aya saban poe teh pesanan-pesanan baso ti perusahaan, ti itu, ti ieu. Anu jelas hargana leuwih mahal deui. Encan deui aya jalma anu meeting di perusahaan-perusahaan hampir saban poe. Sekali meeting 25 juta. Atawa nyampe kana 50 juta. Geus jelas. Ku kitu oge kauntungan Jaki kape. Jakira geus jelas teu kudu disebut. Waktu anu beuki nyarelek. Isukna Jaki anu memang ditelepon ku Danu yen geus meunang tempat tinggal anu aya di daerah Lengkong. Jaki harita ngontrol ka hiji tempat anu aya di Jalan Jati. Eta imah teh anu kasebutna henteu gede tapi nyaman nakeranan. Tapi Jaki nolak.
Sabab daerahna daerah rame. Nu antukna Jaki boga inisiatif hayang ningali urut imahna baheula di Mekarwangi. Sugan eta imah teh masih kene di Pengambang. Jaki ini harita dibarengan ku Danu jeung 2 anak buahna nyatana ka Mekarwangi. Sanggeus ningali imahna anu lebar tur luas, Jaki kaingetan anu jadi indung jeung bapana. Aing masih kena nining, masih kena inget kana imah ieu. Aing jadi hayang bisa ngamimilik deui imah ieu. Cek Jaki harita bari ningalian eta imah tangah. Eta imah teh katingali geus rapuh. Maksudna cet-cetna oge geus luntur. Sabab salama ieu eta imah teh jigana mah teu dipake. Tapi teu heula sempet dipake ku pagawe bank, beureuh nanti tanungguan ku urang bank. Tapi antukna eta imah teh memang diangurkeun. Jaki nyampeurkeun ka satpam anu ngajaga. Punten Pak. Mun Pak. Nah, ieu teh imah teh dieusian atau lebih kosong. Kaleresan ieu teh sitaan Bang Pak. Teu acan aya anu wantun. Margi saurna hargana tinggi cenah Pak. Oh gitu. Memang hoyong sabarat cenah ieu teh. Ieu teh bangunan teh saurna ieu tapi da terangnya. Ayeuna wiskeuna mah saurna cenah ieu teh hoyong 800 Pak. Margi ka ayana cenah tos kieu cenah kitu. Seueur anu dilebetna ge seueur aya nu bocor oge. Oh gitu. Bapak bade minat. Tiasa ningali kalebetna Pak. Tiasa. Sanggeus puguh kitu mah Jaki harita jeung 3 anak buahna ararasup ke jero imah. Jaki nu dituju teh iwal di kamar manehanana baheula anu aya di lantai 2. Posisina anu anger ngan pedahnya eta. Tulisan-tulisan Jaki anu anger nyopot. Berarti eta imah teh disaprak disita ku bank teh anu nempatan salila sabaraha taun. Celak cipanon Jaki harita ngeclak. Aing hayang balik di ka dieu. Cek Jaki harita dina hatena ngagerentas. Satpam anu nganteur harita pokna kumaha Pak? Saminat Pak. Oh pamiminat mah mangga aya brosur Pak. Ieu. Cek satpam harita bari ngodok kana tasna nu sok dibawa eta eusieuna teh bisi aya nu nanyakeun imah atawa ieu mangrupakeun brosur. Jaki ungut-ungutan. Pami Bapak bade minat mah mangga we tinggal ka kantor Pak. Hari Senin margi dinten Sabtu sareng Minggu memang tutup Pak. Oh mun. Paling dinten Senin saya ka ditu Pak. Mun mangga. Di dinya tos komplit segala telepon segala rupi Pak. Mangga. Panyantos ade kitu Bapak. Satinggal heula. Oh mun mangga Pak. Mudah-mudahan janten banyak. Insyaallah Pak. Sanggeus puguh kitu mah Jaki sasalaman leos init ninggalkeun eta pitempatan dibawa ku Danu. Teu kacatur lakuna eta imah. Tawar tumawarna ngan anu jelas eta imah teh geus dipimilik di ku Jaki. Satpam anu tadina geus eueuh lantaran imah teh geus lain urusan bank deui. Sagalana geus dibayar ku Jaki. Nu antukna Jaki cinak nyicingan eta imah. Jaki oge nyewa tukang pikeun nyewa tukang teh nya pikeun ngabeberes jeung segala rupana. Nu pangeuleuh diberesan tangtuna kamar Jaki. Sabab Jaki mung ninggalkeun eta imah, kangen ka eta imah teh. Manehna ti leutik ti orok cek paribasan dilahirkeun di eta imah. Ayeuna alhamdulillah geus kapemilik di ku Jaki gara-gara manehanana jadi bos nyaeta dina bos baso. Di waktu ka waktu Jaki anu geus meresan eta imah ngajangelek jadi imah anu baheula, imah anu memang ngajengleng di Mekarwangi, imah anu mewah kasebutna milik jadi